Duh, ayeuna mah euy alhamdulillah aing duit menang yo. Dagangan amring duh. Berkah Ramadan ieu mah euy. Anjir, saya tau loba duitna euy. Sampurkeun ku aing tah. Kenaon jang di dieu? Ah, orang keur ngitung duit tuh. Anjir, eta loba duitna kitu euy. Heuh, urang Di mana eta duit, di mana? euy. Alhamdulillah. Di mana eta duit? Hasil dagang ieu teh, Mang. Jang duitna ka dieu kan? Lambo aing ge pan eueuh jang setor, Mang. Jeung setor mah neangan deui, gampang neangan deui, dagang deui jeung setor mah. Ini anjing na kernaon eta euy. Jiga nu keur dipalak kitu euy. Ah, moal paling ge kudu disampeurkeun ka aing. Malak di dieu mah. Kernaon eta? Itu ya makar ulin ungkul tah eta eun di dieu capeun geuningan eueuh etana baturna. Capeun. Heeh. Oh kitu heng. Cing mah cuma nipu aing pernah dipalak sih mah. Si aek malak. Lutul aja aing anjing aek malak di dieu mah. Kalah nangtang ka aing ge wani sok ek gelutek di mana di dieu. Anjing wani masuk. Ka deuleu ya otot aing yo. Oh. Manasan heula aing yo. Oh. Baiklah, semangat semangat. Oh. Semangat semangat sok. Ngalonyeng geuningan budak teh sok. Wani mah. Sok anjing wani mah. Heng, sekelan heula heng. Sila aing heng. Sekelan heula. Oh, anjing.